Nah, iya Pak Haji teh. Oh, iya. Nah, atuh tani. Siapa yang beli perhatian? Iya, Pak Haji. Tapi ke rumah. Hah? Ya, ke rumah. Coba majikan teh eueuh keur di sawah. Kan Pak Haji bade nyium artos ka abi. Ah, aing mah jadi meuli pupuk ge mahal. Nah, kunaon? Mahal lah kudu aya kot-kot kitulah apa aing naon kot-kot atuh. Barcode meureun. Ah, eta man. Barcode aing sagala rupa. Kudu KTP, kudu aya make ning-ning sagala deui naonan. Oh, rekening. Iya, jadi kudu make barcode jeung rekening gitu. Wah, aing mah rieuh. Ya ngobrol heula sakedeung kana ye. Kita bisa belanja. Lah, benar para aya nama yang untuk nabungkul. Anaknya Ya, Haji. Oh, gitu. urang zaman kot urang baheula Ya. meuli pupuk teh gampang, zaman Bimas. Heeh. Dianterkeun ka desa teh ka imah. Kan aki urang ngamungeun. Kunaon? Ah, atuh udah baheula mah can ngarti make gemuk orea-orea teh. Kalah arajeuh si pare teh. Kalau ayah teh naon ayah? Ayah. Oh, berak anu nyaho ayeuna. Dayeuh lin. Ayeuna teh kieu tah. Si pare teh pare jangkung baheula mah. Runtuh. Heeh. Oh, ayah teh runtuh. Jadi kieu moal jadi nginjem duit teh. Aing harese. Ye ayeuna urang ngagarap tanahnya anu ieu 100 bata. Nya. Ngagarap teh muruhkeun ka mesin teh 30.000 sabata. 100 bata 30.000 200.000. Heeh. Acan maculna. Ngalemeskeun anak. Acan ieu tebar, can ngaramet. Aing naik di mana leuwihna tuh? Geus aya mah nyium duit. Moal, yeuh ayeuna urang. Menang pare 5 kintal di kudinya dibeli 500.000. Kur 2,5 juta. Eta beak ngagarap tanah urang hampir 1,200.000. Lumayan. Sok eta mah teu leuwihna atuh. Riweuh pamarentah daerah Marieur. Atuh leuwihna mah tina belut we dina sawah. Ah, belut, da urang mah lain tukang belut, eta mah nu ngalobor. Tengah peuting ngala belut mah. Lain jadi Haji teh mesti bisa swasembada pangan anu urangnya. Boro-boro sewada pangan, lah cita-cita pamerintah TV sok aya sewada pangan. Hese. Yeuh. Pare ayeuna loba ku manuk, ku beurit. Geus lamun ku beurit ku manuk mah teu panen ku anu gantianna coba. Aing ngeriet lah. Gantianana meureun banar manuk. Nanti ada tukang minjemkeun duit, we pamayarkeun. Lah mung si tukang pare emang ngeunah bungkul. Sapanen meunang manehna mah 100.000. Ai urang? Ai urang boro-boro atuh. Bener. Eueuh pisan leuwihna keur urang mah. Mau dibungaan ieu, Ji. Anggar maneh kana pare nekuk hargana Haji, riweuh. pinjaman lunak ieu mah. Pinjaman lunak yeuh hese. Hese teu bisa diandalkeun dina tani mah euy. Matak budak-budak urang aremungeun tani teh. Kunaon? Da eta hasilna eueuh. Eueuh hasilna. Adegena TV bakal digaji 10 juta patani. Wah baru ngaheun. Eta kakara arek teh. Kalau arek rencana Kakara rencana muncul ulama. Kalang ngawang-ngawang. Kalang ngawang-ngawang teh. Benernya. Rieur pamarentah saena mah. Tapi si Haji sensitif oge nya. Iya geus apaleun tuh dah. Yeuh urang pangalaman aki urang baheula tani. Karena pertanian mah Yeuh baheula mah. Ayeuna ku urang dipalakan jagong sisina galangan jeung kacang panjang. Dileyekan ku barudak. Barudak. amannya. Riweuh matak ge euna mah. Matak urang mah lah. Lamun teu era mah arang masih gelar haji ge. Geus saena mah nangan rongsok we lah. Rongsok kenaon rongsok eta? Ada lieur kana tani kumaha atuh. Geus kana tani anger. Gue jadi copet atuh. Ulah tukang rongsok. Doraka ngomong kitu mah atuh. Iya. Aing kenal ka Mekah baheula atuh. Oh nya. Kana jadi benar rongsok. Bener. Gitu. Rongsok we nama lah. Sarua ge barangna meulina mahal. Sarua rongsok ge. Aya perdagangan mah beda perdagangan mah. Bedanya. Aya bati. Jeung aya modal. Sok can pajak sok. Komo aya nama segala pajak. Budak urang di Jakarta. Turun kemari ke Tasik. Adon dalahar. Pajakna apa 10% kana. Pasti pajaknya. Teuing ai sugana nu majakna nu boga rumah makan nu ngadahar kunakan pajak lieur sagala ayeuna mah. Aing rieu. Atuh makan gratis teh kejadinya. Makan gratis teh jadi makan gratis. Teuing eta mah kakaran sana. Geus makan gratis mah di urang ngaliwat. Ngalauk. Ngalalap jeung sambal ngeunah pedo. Digratiskeun ku urang mah teu kudu. Jadi kumaha tuh mal tuh saya nyem deui. Jadi mah ya. Moal
Aing riet. Manas urang jauh-jauh. 0% mau hubungan 0%. Da angar atuh pare urang ke teh 500 jadi 450. Pinter sih mah tukang dagang ieu mah. Itu halangan jalan aing rek. Ka mana, Jang? Ka ditu ya. Cicing geura aing sana. Budak kehalangan wae kolot teh Aing jadi batu lah. Jadi intina mah haji teh moal nyembuit. Oh, geus aing. Balik atuh. Yuk balik itu balik. Lah pugunya mah haji mah. Rentane rungkul jamaah nama riat. Jauh. Balik itu balik. Urang teh di Cilangit jauh. Baik, di mana-mana ge aing teu nanyakeun aing.